jelema bodoh mah paeh teh paeh bae, jelema pinter ka Allah moal aya paeh nanya nama sebab keur hirupna dia teu eureun-eureun ka Gusti Allah. Paeh teh zahirna doang, roh nama Allah-Allahan bae terus teu paeh. Ahli Allah mah ngan pindah doang sebab keur hirupna ge Allah-Allahan bae. Nu bodoh mah paeh teh modar, tapi ahli Allah mah paeh teh jasadna hungkul, roh nama tetep Allah 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 Allah. Bisa ku urang dihadiahan ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani datang. Aya naon sih ya si Abdul Qadir mengurang mana Abdul Qadir orang pondok tukang lauk bisa hadir. Saya Maulana Hasanuddin teu paraeh henteu jelema aya tempatna khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempat ditempatkeun ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat mah. Nah nu kakalayangan ka mancanagara ieulah jelema nu diangkat jadi wali Allah hayang ka mana bae. Mandak Mekah ih kapagi tuh ka Cikupa jija aya di Nungora lain deui eta mah roh daya masyaallah iyalah raqatun nya min alimin billah ika karak sakadar skema na hungkul digambar-gambarkeun seperti gitulah. Nah lamun berangkat di awalna ieu nu leuwih hese urang geus jaritakeun jadi nama babari